Bismillahirrahmanirrahim. Summa saro'a tuluy tandang tumandang musannif fi mubtilati tayamumi dina pirang-pirang anu ngabatalkeun kana tayamum. Pakola tuluy ngadauh itu musannif waladi kana lapad waladi. Waladi sareng ari anu yubtilu anu ngabatalkeun itu ladi at-tayamum kana tayamum ba'da sihatihi dina sabada sahna itu tayamum eta salah satu asya ayat tilu pirang-pirang perkara. Al awalu ari anu kahijina eta ma perkara ayilla ditegesna perkara abatola anu ngabatalkeun itu ladi al wudu'a kana wudu wataqaddama sareng ngaheulakeun naon bayanuhu ngajelaskeunana itu ma pi maudhihi dina tempatna itu ma wasani sareng ari anu kadua na eta ru'yatul ma'i ningali kana cai at-tahuri anu suci itu ma'i pigoeri waktu sholati dina salian ti waktu sholat wa indoko sanajan rupek naon al waktu na bil ijma'i kalawan ijma'na ulama kama sapertikeun perkara kola ngadauhu kana itu ma saha ibnul mungdir wali khobari abi dauda sareng karana hadisna abi daud aturobu ari taneuh eta kafi anu nyukupkeun ka anjeun aturobu ari taneuh eta kapi anu nyukupkeun ka anjeun walau lam tajid sanajan teu manggihan anjeun almaa kana cai asro hijajin dina 10 pirang-pirang tahun paida wajadta mangka di mana-mana manggihan anjeun almaa kana cai pa amissa mangka kudu nyabak anjeun hukana itu main jildaka kana kulit anjeun rawa ngariwayatkeun hukana itu hadis al hakim wasoha sareng nyohehkeun itu hakim hukana itu hadis wali annahu sareng karena sanyana itu mutayamim eta lam yasro henteu tandang tumandang itu mutayamim pil maksudi dina anu dimaksud pasoro tuluy jadi itu mutayamim kama sapertikeun perkara lauro alamun ningali itu mutayamim hukana itu maun pi asna itayamumi dina tengah-tengah tayamum wa wujudu samanil ma'i sareng ari aya na harga cai inda imkani siroihi dina nalika kongang meuli na itu ma'in eta kawujudil ma'i tetep sapertikeun aya cai wa kada sareng eta nyakitu kawujudil ma'i tawahumul ma'i ari nyangka aya na cai wa ingzala sareng lamun leungit itu tawahum sarian halna gancang liujubi tolabihi karena wajib nyuprihna itu main bihilapi tawahumi sutroti kalawan perbeda nyangka tutup orat layajibu henteu wajib alaihi ka ieu jalma naon tolabuha neanganana itu sutroh li annal goliba karena sanyana kabiasaanana kagagalibanana eta inda wijda niha tetep dina nalika manggihanana itu sutroh bitolabi kuneangan lil buhli karena ngoretkeun biha kana itu sutroh wa minat tawahumi sareng eta tetep dina nyangkana aya cai ru'yatus sarobi ari ningali api-api wawa sareng ari itu sarob eta ma perkara yuro anu ditingali itu emak nispanna hari dina tengah-tengah berang kaannahu kaya itu sarob eta maun cai sapertikeun ayana tengah poe dina luhureun aspal kapoe geuning jiga cai tah Ao ru'yatu gomamatin atawa ningali kana mega mutbikotin anu ceudem itu gomamah
bikur bihalna deket itu mutayamim ru'yatu rukbin atawa ningali kana rombongan onta tolaa anu bijil itu rukbin nahwi dzalika atau bangsana itu anu kabeh mimanya tanah perkara yutawahamu anu disangka ma'ahu sartana itu ma naon alma ucai palau sama mangkalamun nguping itu palau sami amang kalamun nguping itu mutayamim koilan kajalma anu nyarita yakulu halna nyarita itu koil indi maun ligo ibin lapad indi maun ligo ibin indi eta tetep di kami maun aricai ligo ibin milik jalma anu eueuh batola mangka batal naon tayamumuhu tayamumna itu mutayamim li ilmihi karena apalna itu mutayamim bil ma'i kana cai qoblal mani'i dina samemeh aya anu nyegah au yakulu atau nyarita itu koil indi kana lapad indi eta tetep di kami ligo ibin milik jalma anu eueuh maun aricai lam yabtul mangka teu batal naon tayamumuhu tayamumna itu mutayamim li muqoronatil mani'i karena ngabarenganana anu nyegah wujudal ma'i kana ayana cai walau kola sareng lamun nyarita itu koil indi kana lapad indi eta tetep di kami lihadirin milik jalma anu aya maun aricai wajaba mangka wajib alaihi ka ieu mutayamim naon tolabuhu neanganana itu maun naon tolabuhu nyuprihna itu maun minhu ti itu minhu ti itu koil walau kola sareng lamun nyarita itu koil lipulanin maun kana lapad lipulanin maun lipulanin eta tetep milikna kipulan maun aricai walam ya'lam sareng henteu apal saha asami'u jalma anu ngadenge goe ba tahu kana eueuhna itu pulan wala hudurohu sareng henteu apal kana ayana itu pulan wajaba mangka wajib naon asu alunanyakeun anhu tina itu pulan ai wayab tulu tegesna sareng batal naon tayamumna itu mutayamim pisurotaini dina gambaran 25 karena perkara maro anu parantos kalangkung itu ma min anna ujubat tolabi nyatana sanyana wajibna neangan cai eta yubtilu ngabatalkeun itu wujubuhu kana itu tayamum walau sami'a sareng lamun nguping itu mutayamim huka itu kolil yakulu halna nyarita itu koil indi eta tetep di kami ma wirdin ari cai kembang ros batola batal itu tayamum aedon deui wa wujudu ma sareng ari aya na perkara dzukiro anu dicaritakeun itu ma qobla tamami takbiratil ihrami dina sameme sampurnana takbiratul ihram eta kawujudihi tetep sapertikeun ayana itu ma qobla suru'i dina sameme tandang tumandang fiha dina itu takbiratul ihram wa innama yubtilu sareng pasti ngabatalkeun hukana itu tayamum naon wujudul ma'i ayana cai ao tawahumihi atau tawahumuhu atawa nyangka kana itu ma'in ilam yaktarin lamun henteu ngabarengan itu mutayamim ilam yaktarin lamun henteu ngabarengan itu mutayamim bimaniin kana anu nyegah yamnau anu nyegah itu mani min istimalihi tina makena itu main kaatsin sapertikeun dahaga wasabuin sareng sato galak li anna wujudahu karna sanyana ayana itu main wal halatu sareng ari tingkah eta hada ieu lam yaktarin eta kal adami tetep sapertikeun henteu aya cai pain wajada mangka lamun manggihan itu mutayamim hukana itu main pi sholati dina sholat
layas kutu anu henteu gugur naon kodo uha ngodoanana itu salat bitayamumi ku tayamum bi ayu solia bi an solaku secara salat itu mutayamim pimakanin dina tempat yaglibu anu ngalindih pihi dina itu makan naon wujudul ma'i ayana cai batola mangka batal naon tayamumuhu tayamumna itu mutayamim idla paidata karena henteu aya paedahna eta maujud bistigolin ku katungkul bis sholati ku sholat li annahu karena sanyana kalakuan sareng tingkah eta labuda teu meunang henteu eta misti min iadatiha tina ngabalikan deui itu sholat. Wa in askoto sareng lamun ngagugurkeun naon atayamumu tayamum kodo aha kana ngodoanana itu sholat. Kodo aha kana ngodoanana itu sholat lam yabtul mangka henteu batal naon tayamumuhu tayamumna itu mutayamim li annahu karana sanyana itu mutayamim eta saroat tandang itu mutayamim pil maksudi dina anu dimaksud fakana tuluy kabuktosan itu mutayamim eta kama sapertikeun perkara law wajada lamun banggihan saha al mukafiru jalma anu gawe kiparat arok bata kana ngamerdekakeun abid bada surui dina sabada tandang tumandang pisaumi dina puasa wali anna wujudal ma'i sareng karena sanyana ayana cai eta laisa sanes itu wujudul ma'i eta hadasan hadas lakinnahu tatapina ari itu wujudul ma'i eta maniun anu nyegah minib tidak itayamumi tina ngamimitianana tayamum wala parko sareng henteu aya bedana eta maujud fidalika dina itu lam yabtul baina sholatil fardi antara sholat fardu kadzuhri sapertikeun sholat lohor wa sholati janajatin sareng sholat janajah wa nafli sareng sholat sunat kaidin sapertikeun sholat id wa witrin sareng sholat witir walau ro'a sareng lamun ningali saha al musafiru jalma anu sasabaan al ma'a kana cai fi asna isolatihi dina tengah-tengah sholatna itu musafir wa huwa sareng ari itu musafir eta qosirun anu ngosor sholat sumana wa tuluy niat itu musafir al iqomata kana mukim au nawa atawa niat saha al qosiru jalma anu ngosor sholat al itmama kana nyampurnakeun sholat inda ru'yatil ma'i dina nalika ningali cai batolat mangka batal naon sholat tuhu sholat na itu musafir tagliban karena ngalindih li hukmil iqomati kana hukuman mukim fil ula dina gambaran anu kahiji wali hudusi masareng karena anyarna perkara lam yastabih anu henteu ngameunangkeun itu musafir hu kana ngalakonan itu ma fiha dina itu ula wa fisaniati wallahu a'lam bishawab.